almarhum ayahanda abah lamun kerjeng anak majeng anak daharna loba heran abah malah mun jeung anak daharna gembul jasa tapi lamun teu jeung anak tilok dahar ibu bae ibu ka Jogja datang ka gering disuntik geus abah sia mah teu ngajak-ngajak aing dahar cek nya 2 poe teu dahar bisa kuat abah mah eta tapi lamun jeung anak mah tuh kuat ditarurutan ku anakna ku rembul anakna komo haji entoh mah beuh haji entoh haji us haji emu atuh tarbasuh kula atuh gembul kula ge nurutan abah daharna doang aja ku ari katurutan ku haji maming garembul eta bisaan kolot eta masyaallah embung ka ciri ku anak-anak acan lamun keur dahar bareng teh kasambal kasar tapi lamun eueuh sasaha cemi urang mah beda lamun keur loba jelema cemi habe hayang pajar tasawuf bu haji pendi tasawuf siapa dulu masya Allah giliran eueuh sasaha waduh ngawadang perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta ya Allah ya Rabb masya Allah karim nah nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna upayakeun lamun hayang urang mengenal Allah nomor kedua ngurangan sare terutama ti peuting eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya nu mantak diangkat jadi solihin nu mantak diangkat jadi wali peutingna tara sare alhamdulillah cenah kula lagi dianteu sare nonton bola Haji Jamal mah jadi kudoli duaan masya Allah kiai nonton bola karolol nah tapi tambah lain jangan naon yang nama bari zikir lah murid nerima muridnya tolol murid tolol dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya kudu di exit kita murid 2 ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah lamun jeung ahli Allah jeung Habib silakan jeung Habib Lutfi silakan Habib Ja'far silakan Habib Umar jeung Haji Pendi jauhan rusak jaringan HP ia hanya membuat kedangkalan batin qaswatul